Oh, mohon baga lur. Ulah mohon di subscribe karena subscribe itu gratis. Yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Santri teh santri teh yad'una rabbahum. Santri mana meureun tapi ya santri kuari mah kos gitu dihina kan embung jelema awewe ge ditanya neng daek teu ka mang santri tong rada kebel tuh ngajina nu mana nih nah embung bah yang kunaon surem masa depan bah ya ada santa goblok dah awewe surem masa depan buku santri mah masa kuburan ini geus nyaonya nama surem masa depan lah eta kan geus aya tah hina heulah cak abage santri mah emang rada hararina nyanenya baheula lah mun aya mah insinyur bah mun aya mah profesor bah si emang nyaho ka profesor nyaho di mana gitu kosku bah botak bah botak akur jeung bol monyet bah beres nah padahal mah yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi. Nah, awas Muhammad. Ma min hisabika alaihi. Al ayah urusan antara anjeun jeung nyana. Antara nyana jeung anjeun. Urusan nyana-nyana anjeun-anjeun. Ih atuh ulah make jeung diabaikeun jelema nu geus jelas yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi hina kadeuleu ku mata kasat tapi mata qalbuna maka kanjeng ditegor ku Gusti Allah mantak ahli-ahli Allah maka kadeuleuna hararina ka santri-santri teh pi ahli Allahun pi ahli Allahun pi karak pi heuh mun cara buah karak kembang doang kadang raga di kembang ge karena ke 5 tahun nyana ngaji aja pa balik bae Waalaikumsalam ka mana za balik bae enon ulah dikawinkeun aja cenah ieu mah asal kawin bae engke titah ka pondok deh cak nyana mah kawin kumaha atuh parang sana mautul ilmi bi fahdaiha paehna ilmu kajepit kuping ping 2 sok lo bae teh asal kawin bae cenah sia tas kawin mah ka pondok deui ya ceuli aya nu bener ka pondok deui kitu ge lain ngaji nyen utawi mah monyong bae heran nyen utawi na monyong bae teu rek buleud utawi na monyong sarua jeung boboga anu di imah mah monyong aja tungtuna mah balik bae yo moal kuat ulah kakawin ngaji mah ulah kakawin bahkan lamun aya nu hayang ngaji ge yang di sekolot hayang ngaji bawa pamajikanana bawa siap pondok nah ku kiai ge dimeunangkeun ieu geus abadi arintip ongkoh jeung baheula mah loba santri nu mau pamajikan kakobong loba hayang bisa ngaji tapi geus boga pamajikan boga anak zaman abah ge sabaraha urang meunang jeung abah baiklah mengadul mana berintah mau pemajikannya di kabong aju budak asal peuting beres naon sih cekula teh di darina santri teh tolol atuh ditanya itu naon ieu cenah kabong oyag-oyagan teu bareres Masya Allah tungtuna mengarusakeun ucan kawin nyana orang masalah itu can kawin waduh karacunan